Iya sim kuring, gadungan sensei alias lain sensei asli. Nah ini orang ngebahas tentang siga nama. Lamun orang Sunda keur ngomong sok aya kecap siga nama. Lamun nu halus nama kinten-kinten nama. Eta lain basa basi, eta teh rem. Di bahasa Jepang ge remna aya. Misal lamun orang nyebut siga nama hujan, eta artina naon? Artina urang teu wani mastikeun jeung teu hayang disalahkeun mun engke salah. Urang teu bodoh, urang ngan sadar batasanana. Di bahasa Jepang oge sarua. Contona, amega furuto omou kedo atawa tabung sojanai kana. Eta teh lain ragu anu kosong, tapi sinyal keur anu ngadenge ulah nganggap nu urang omongkeun teh fakta final. Masalahna urang Indonesia sok hayang kadenge yakin, padahal teu apal-apal teuing manehna mah. Urang langsung ngomong oh pasti gitu. Jelas eta mah. Diceuli orang Jepang bisa jadi ye. Ieu karasa agresif, sok nyaho. Balik deui ka Sunda. Padahal dina bahasa sorangan oge urang teu kitu. Urang ngomong kinten-kinten mah kitu. Artina nya urang ngomong tapi urang teu maksa. Eta teh ngaranna kesopanan intelektual, bro. Anjir, aduh. Nah, bahasa teh lain kan soal kata-kata, lain soal kecap hungkul. Bahasa teh soal saha nu nanggung ucapanana. Kadang nambahkeun siga nama, kinten-kinten nama, siranai kedo, wakaranai kedo. Eta teh leuwih jujur tibatan sok hayang kaciri bener. Sakitu ti gadungan sensei.